Kadigra ieu kompor tuh urung-urung. Naon atuh? Adi ieu. Apa urusannya denganku? Gak pembalikan lagas menanan beak. Ya. Bagi jasa ate. Pagi teu. Ante. Banyak geus atuh ngomong teh tadi. Naon poan? Atuh beteng mana cager mana lelempangan. Oh, emang naku naon gitu? Kapan tadi siaran minjem motor ke urang. Cek naon? Cenah sorangan mencret bawa ke kesmas. Bah. Bah. Woi, Bah ningali si ate tadi. kamana atuh nanti aya ka dieu mah? Aya lah. Ya aya. Aya, ulah sok bohong. Kardus geus loba. Cangkang akuaria dijual ya mah. Ya can aya si wantur can aya meang ieu kardus. Anturkeun we kitu nya. Ka dieu. Ieu geus loba kieu ya lumayan ieu mah piduiteun lagi ya. Cik kapan butuh? Jadi don ulah dijual teh narek di Sumedang teh maledak. Kadigra ieu kompor tuh urung-urung. Naon atuh? Adi ieu. Apa urusannya denganku? Gak pembalikan lagas menanan beak. Teuing. Mana? Kela tuh cabut telat gasna. Aing mah. Mun geus sapi kieu kudu meuli gas atuh. Ceun teuing atuh. Beduitna? Atuh pan ti aa kamari atuh dibikin kabeh lain. Ti dieu Atuh kajen teuing. Nabeak wae. Atuh pan pake ieu. Aing kudu ti urang deui. Ai dahar make naon? Kekejo atuh. Ngai balina Duit. mata atuh. Dahar mah lain make kejo. Kulutus di teteh teh atuh. Jijik. Kapannya dahar mah lain make kejo, make kokon nganjung kejo. Sok sok atuh geura ini barek masak ge teh. Bayang. Kertani we euy. Aing ieu. Meuli gas makanya duitna sakikieuna, ku aing mun dibelikeun kana gas kabeh. Tu aing ujang udud-udud acan. Kudu putar otak ieu mah euy. Aing hese duit geus ka pamajikan geun teh. Tar balik deui. Aing nangala si Yosep ieu mah euy. Kieu carana mah. Kita ulang ngadepo ka wantur euy. Cek aing ge. Nya sunguk. Siap. Ya. Dia Anjis, anjing geus panggil dia mah kitu patut deui wae. aing kebeneran tadi kenangan mana aing tecep. Naon? Yo. Biasa. Spekulasi lah sakedeung mah. Nah, aing buka duit. Siapan aing ti meuli gas, aya duit tangan sakitu-kituna. Oh ya? Heeh, spekulasikeun Anjing. we. Biasa. Bisa ngadalatak ke pemajikan. Mau ngapan kege menang sih mah, gas menang, duit menang. Da ongkopan aya duit di pemajikan mah hese di bawah deuna. Ya. Kawantur lah sakedeung juk. Mana boga duit sabaraha? Aya sabaraha? Yo, kieu we tuh. Ambe duit aing, ieu panengjang udud. Teu pirang 30.000 na duit aing mah. Wajul ah. Sing nyaan si mata kakak kita meuli gas. Ana. Kieu we. Ku aing digadekeun heula gasna ka maneh. Cemun geus meunang heuh. Ku aing ditebus deui. Bisa kalian depokeun. Nah, sabaraha? Geus 100.000 ya ku aing. Ieu ku aing pake meuli udud. Mana yang main teu bari udud mah teu resep sih mah. Anjing anak dajal. Ieu coklan enak ku maneh. Ayo dia kan. Juk. HP na aing minjem deh ya. Minjem HP na aing. Nya. Jangan gadekeun duit. Iya gadekeun gas. Yang minjem HP na. Oh, aing teh boga. Aing nungguan di dia, Sep. Heeh. Tong lila. Heeh. Heh. Berhasil Nah, itu aing ya. Jakal anjing panggil itu patut. Yang lamun menang terbang kena terungkad deh. Ngadalak deh ka aing kena teh geura.
Yang mau menang nang gede anjing teh. Tuh pan. Tuh si Yosep udut bisa, ngadepoy bisa, Egas menang. Dekat caprak majikan aing. Dia aing main tebari udut mah senian tuh dah. Masih kunyuk mulai lihat tuh ingat tuh datang-datang ya. Mau gas aing kalau kada dijual sekehet deh. Mau meureun, ieu nan. Ah, kunyuk. Tuh atuh kunyuk mulai lihat deui sia mah. Da aing teh leumpang ka imah heula tadi teh. Aing gas aing mana? Apang ka imah diteundeun da berat. Dibawa ku aing. Nanti digosok buru-buru. Iya, diasupkan. Geus ku aing langsung da aing. Ya udah lah. Ya cak aing mana mah untung aja aing mah udut menang. Untuk seten ayeuna engke mah nyawa teuing. Dua kabeh jang kede. Terus diasupkan ya? Geus, tinggal main. Di depoikeun kabeh ya? Heeh. Cepet. Kabeh. Bagus. Sama paling mengerti keadaanku anjir. Ya da aing pengertian di caran sorangan. Aing main di naonnya? Geus bae eta we inces. Inces. Heeh. Nu kitu. Pada aing kemarin dulu nu budak ya halus. Heuh. Berapa itu perjuta? Sia mah Allah wanturna kitu pidoana sama pan aing depoy we ka wantur. Geus pa aing ge eta ge. Aing sok gagal wae tu wantur. Hanteu da geus di eta geus diwiridan penting cenah. Heuh. Teu cong ajaran atuh. Inces. Inces sok ajaran. 100.000. Roll beli heuh, Cep. Roh heula ulah sok sia mah. eta. Aing bosan kamari ge cek maneh roll kan bubuk anjing anggar bae. Anggarep teuing atuh sok bae atuh. Beli lah. Bet sabaraha eta? Terus saya langsung beli 40.000 tah. Anjing pohara. Ki. Aing beli 20.000 anjing kagok paling menang sabaraha tuh. Ya sok terserah. Salah mau aing di wae ayeuna naonna. Wah. Tah, beli euy. Ayo inces. Caca aing ge deuleu tuh. Tuh. Menang euy. Jadi tadi teh 100.000 dibalikin 40 ku aing tah. Jadi 180. Jauh-jauh ya. Maya teh janggas geus menang cenah. Wah. Aman. Taikeun ku aing betna. Ulah teuing. Eta ayeun karung kadeui sia mah. Geus alus teh eta. Justru ieu keur alus akun kunyuk. Sia mah. Engke teh ditaikeun di kumaha teh beak deui engke teh geura. Tah sia mah kitu. Jadi jeung maneh mah teu optimis, Lain pesimis sirupna teh maneh mah. Lain pesimis aing ngabisi apa ngajaga. Kayu we bisi anjing hirup mah spekulasi sia mah. Tah ku aing cuang beuli Cep anu 80.000. Eta. Keur alus akunna. Nya heueuh sok balikeun. Sia mah aing jeung maneh teh kitu tah aing mah teu optimis lah. Sing Nah. tempo atuh. Tah 80.000. Sok deuleu tuh. Sok inces. Geuning narolang kieu Josep. Mana oh ngabedil-bedil acan. Pahangnya cek aing ge. Mana ieu? Nyawa teuing geus urang teh ngadenge ka aing mah. Tinggal 100 balik deui kana modal. Udah cek aing kena aing teh di kopiah haji. Nintara ngadenge. Ku aing alin-keun ieu mah Kita dulukeun. Tah. Mohon tong. Dah, mang teh we. Kalah dulukeun. Tah, geus tah. Aing mah emosian mainna. Anjing. Ya. Eh, rasakan. Datang ke imah ieu. Bisa 20.000 ieu namanya. Aing meuli 100 saya mau dibayar 20.000. Ya cai sorangan mah teu benang becaan. Anjing tah bet 5.000 tah. Tet. Geus tah anjing beak tah. Cuma mau geus kieu anjing. Nyawa teuing. Bisa mah terang ngadenge teh da aing teh. Si Ogi ka mana si Ogi? Teu panggil maneh. Anta aing pun bisa pokoe ge. Biasana sok keur ngojek we kieu nya. Biasa nama heueuh. Nyawa ajaranna ke pangkalan atuh. Da aing ka pangkalan ulah kasih Ogi nya. Minta bantuan da aing mah waras ge make eta gas tong dijual sih mah kunyuk. Moal Tebus. Hah, heeh. da gores kadang. Tebusna iraha? Hah? Tebusna iraha? Engke aing ka maneh. Daguan bae. Mana di imah atuh kata di mana maneh? Di jalan we ke. Heeh kan. Tau geus daguan di dieu moal laya engke. Heeh atuh juga. Nya. Heeh. Mod. Ogi aya mah nyari pangkalan.
Teu aya euy. So gila ah. Ye, Ay, ya. Mana teu narik-narik? gua aing meni kesal di tadi. Gua penumpang acan ya. Ya, Gi. Kemana? Aing kantor pamajikan yang ngejual motor. Antar pemajikan ke mana? Eta ka puskes nyerian beteng sih mah. Ngakan beteng? ieu. Heeh, ngakan lada anu. Buka-gua kan enak aya we nyerian beteng. Udah berian kejo gerah, udah berian cengek gua. Heuh, paneta ge jeung kejo ngan cengekna loba teuing. Motah. Heuh, sakedeung lain maneta narik mah ke ku aing diberean. Aing merek ngojek, aing teh nginjem. Gah, daripada ayeuna teu narik-nariknya mending kan injem ku aing. Engke balikna duitna. Hah, Tong lila. moal. Kedeung lihat di mana atuh gawe ka puskes. Betul. Kayak tapi kudu ayaan duitna. Nya heueuh. Aing tuh boga duit pisan pan ya. Kira aing bohong atuh aing teh mah. Dah, dah hari nempo aing. Kok bae. Nya, Oh, kedeung ieu nya. lila. Moal atuh ogi mah teu percayaan pisan pirage ka puskesmas. Ngojung, urang nungguan dia. Ah, kawan ka aing ka dieu deui. Kunyuk teh. Aing mangka ge can menang-menang duit. Pinjem deh. Lila kira. Oke, bae ai jadi aya duitan mah lumayan aing. Yang ka imah. Alhamdulillah. Iya ya Yosep, aing teh tadi panek minta tulung ka si Yogi nya. Heeh. Ai si Yogi na kala malik minta tulung ka aing. Nah, kunaon? Heuh, nita pangagadekeun motor. Pamajikanna mencret. Dah, dong kowe di pararaban cengek aing ge. Kapan heueuh aing teh da karunya ka dieu we. Mane sugan boga duit? Ketika sebarang itu Nyebut nama 500 we cenah. Da rek dibawa ka puskesmas. buka 500 mah. Bogana sabaraha maneh? Nah, tuh. Besok nempuh heula karunya ya si Ogi. Watir anya pamajikan eta pan udah gaduh gue tuh nyerian beteng mencret. Tapi bener itu teh. Cih, nah aing iraha tuh bohong aing teh mah. Sok geuwat. Tadi 100 anjing dibayar ieu. Yang nginjem deui. Silih tulungan sama jeung babaturan mah karunya mencret atuh watir. Meber cenah. Sok kuat. Aing mau duit deui. Tak loba duit lah. Dah, berarti mana tuh duit aing 200.000 deui. Ya kuncina ya. Tah ngagantung tah. Kan? Ya. Ka urang pasti dibere komisi ku si Ogi ya teh. Heeh. Aing jeung mape maneh sakedeung. Naon deui? Kan aing dibere anu tadi jangan ganti anu tadi sia mah. Nah, si main slot ket aing Ieu aing dibikeun deui hape. Euy, anu kuota tah, da biar kuota na. Gampang. Ya, Naon? sorangan make ka mana karep teh? Urang ka ditu heula. Heeh, jiga. Eta gas kade. Heeh. Aya di imah goler. Heeh. Nya, aing ka ditu heula nya. Heeh, jik. Ah, cai ongkos segala wae kunyuk. Tadi wae can dibayar. Namanya enak atunya ampun gila kieu perkara meuli gas. Korek masak korek naon. Ya. Bagi jeung saateu. Pagi teu. Panteu. Tanya geus atuh ngomong teh tadi. Anjing. Alamat adat beras kayak di panggung. Ih, Deh, panggil di dia geuning. gua si ate. Anda, Naon poan? atuh beteng mana cager mana lelempangan. Oh, emang aku naon gitu? Kan tadi siaran nginjem motor ke urang. Cek naon? Cenah sorangan mencret dibawa ke kesmas. Mencret. Oh, Gue teh keur neangan, keur meuli gas tapi teu datang-datang ka ieu mah rek masak pugu pisan. berarti nginjem motor ke aing waduk. Agak apa? Ini di mana? Ngau, kapan aing tadi kesel nungguan, duit teu meunang, aing penumpang teu meunang, motor diinjem. Nah, ayeuna pamajikan di dia dicager, anjing. Geus tuh rek neangan heula. Rek nyangan kemana? Ka ditu tuh. Ujung aing ngek nyangan motor. Ya ciga tuh. Oh, Boga sakrat kita bener pisan. Anjir si Jiwang anjing kesel. Ieu mah aing balik pagi lah ieu mah euy. Panas menterang ge aing Sep, kemana?
Ah, balik. Itu motor aing aya di mana? Kan tadi kungan yang digadekeun lain, kita kasih jiwong. Digadekeun kumaha? Kudu nginjem ka aing ngek nganter pemajikana, modal wae diperiksa ka Kesmas. Betan teu lah. Apaan ngomong lagi pemajikan mana nu gering nage modal wae cenah. Nggadekeun motor ka aing tadi teh. Sio ngomong dapon wae anjing. Pemajikan aing mau cagor di imah di itu. Hilik lah. Aing mau motor aing ku bawa. Dia kena tuh duitna kok. Duit naon tuh? Penta kan itu tuh. Terus ngagadek ti saha? Jiwong. Oh, penta kan itu motor aing, penta kan itu sia duitna tuh. Goblok si Jiwong aing geus kadeuh-deuh wae. Ah, anjing tuh bener hanjakal ku aing tulungan. Ah, da bayawak. Bah, uy, ya. Wingek milu cicing di dinya nya. Nah, gitu. Ah, ya perlu we biasa rek tutulungan. Lamun aya nu nanyakeun teu apal gitu. Gitu dong, Bah. Dia gitu ya tanyakan ke siapa? Bah, Woi, bah ningali si Ata tadi. kemana tuh nanti ayah ka dieu mah? Ayah, Lah ayah. ayah, usah bohong. Untuk bohong lah, kemat dulu ya. Oh, nak kemana atunya? Tak halus sih. Hei, guys, Oh, guys, balik, sok balik kadinya teh jalan eta. Balik. Balik, tetep aja kita. Cuma ahang, mana ini gasnya? Di mana? Buat tuh ada. Aja.